Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala barakatuh ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummati ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi. Wal qismu tsalits. Wal qismu sarang ari bagian murtad ats-tsalitsu anu nomor katiluna. Al-aqwalu eta murtad pirang-pirang ucapan. Wahya sarang ari itu al-aqwal murtad bangsa ucapan katsiratun eta anu seueur jidan kalawan kacida. Latan hasiru anu henteu tiasa karingkes itu akwal. Minha eta tetep tina sapalihna itu al akwal. Ayakula ari yen ngucap si jalma li muslimin kajalmi anu Islam ya kafiru kana ucapan ya kafiru he jalma kafir. Au ya Yahudiyu atawa kana ucapan ya Yahudiyu he orang Yahudi. Au ya Nasroniyu atanapi kana ucapan ya Nasroniyu he orang Nasrani. Au ya Adimaddini atanapi kana ucapan ya Adimaddini he jalma nu teu boga agama he ateis. Muridan barina anu ngamaksad annaladi sayaktosna jalma alaihi eta tetep itu alladzi al-mukhatabu ari hitob hartosna eta jalma anu digeruan minad dini tina agama Islam kufrun eta kupur au yahudiyatu atanapi orang Yahudi au nasroniyatun atawa orang Nasrani au laisa atanapi teu aya itu labi bidinin eta ngabogaan agama orang ateis wa kasukhriyati jeung sapertikeun ngaguguyonkeun bismin kana hiji jenengan min asma'ihi nu tetep itu ismin tina pirang-pirang jenengan Allah ta'ala maha luhur Allah awa'dihi atanapi kana janjina Allah awa'idihi atanapi kana ancaman Allah mimman tijalma la yakhfa teu samar alaihi ka itu si man naon nisbatu dzalika ngahubungkeun itu jenengan ismin min asma'ihi ta'ala ilaihi ka Allah subhanahu maha suci Allah wa ta'ala sareng maha luhur Allah wa ka ayakula jeung sapertikeun yen ngobrol si jalma lau amaroni Allahu bikadza lam af'alhu kana obrolan anu bieu. Lau amaro lamun teu marentah ni ka abdi saha Allahu Gusti Allah bikadza kana ieu lam af'al maka moal ngerjakeun abdi moal migawe abdi hu kana itu dza. Aulau sorotil kiblatu fi jihati kada masolaitu ilaiha atanapi kana obrolan anu bieu. Lau sorot lamun teu mah jadi naon al kiblatu kiblat fi jihati kada eta tetep aya di arah ieu. Masolaitu mangka moal salat abdi ilaiha nyang hareup ka itu dza. Aulau a'tani Allahul jannata madakhaltuha atawa kana obrolan anu bieu lau a'ta lamun teu mah mere ni ka abdi saha Allahu Gusti Allah al jannata kana surga madakhaltu maka moal asup abdi hakana itu jannah mustakhifan barina anu ngenteng-ngenteng au mudhiron atawa anu ngadohirkeun lil inadi kana ingkar fil kulli dina sakabehna wa ka ayakula sareng sapertikeun yen ngobrol si jalma lau akhodani Allahu bitarkis sholati ma'a ma ana fihi minal maradi dolamani kana obrolan anu bieu
lau akhoda lamun teamah nyiksa nika abdi saha Allahu Gusti Allah bitarkis solati kusabab ninggalkeun kana salat ma'ama sartana perkara ana ari abdi pihi eta tetep dina ma minal marodi nyatana gering dolama maka dolim Allah nika abdi au qala atawa ngobrol si jalma li fa'lin kana pagawean hadatsa anu anyar terjadi hada bi ghairi takdirillahi kana obrolan anu bieu hada ari ieu pagawean bi ghairi takdirillahi eta tetep lain takdir Allah aulau syahida atawa lamun nyaksikeun si jalma aulau syahida ingdil ambiya'u awil malaikatu aw jami'ul muslimina bikada ma qabiltuhum atawa kana obrolan anu bieu lau syahida lamun teamah nyaksian indi disandingeun abdi saha al ambiya'u pirang-pirang nabi awil malaikatu atawa malaikat aw jami'ul muslimina atawa sakabeh jalma muslim bikada kana ieu maqabiltu moal narima abdihum ka itu madzukurin minal anbiya awil malaika aw jamil muslimin au qala atawa ngobrol si jalma laf'alu kadza wa in kana sunnatan kana obrolan anu bieu laf'alu moal migawe abdi kadza kana ieu wa in kana sok sanajan kabuktosan itu za sunnatan eta sunnah hukumna because dil istihza'i kalawan ngamaksud kana ngaguguyonkeun aulau kana atawa lamun aulau kana fulanun nabiyan ma amantu bihi atawa kana obrolan anu bieu lau kana lamun teamah bukti saha fulanun mang anu nabiyan eta nabi ma amantu maka moal iman abdi bihi ka itu si fulan au a'tahu alimun fatwan au a'to atawa mere huka itu si jalma saha alimun jalmi anu pinter fatwan kana patwa faqala tuluy ngobrol itu si jalma ais hada syar'u muri kana obrolan anu bieu ais hada syar'u naon ieu teh syariat teh muridan barina anu ngamaksud al istighfafa kana ngenteng-ngenteng au qala atawa ngobrol si jalma laknatullahi ala kulli alimin kana obrolan anu bieu laknatullahi ari laknat Allah ala kulli alimin eta tetep ka saban-saban jalma anu alim anu paham dina agama muridan barina anu ngamaksud al istighraqo kana ngumumkeun kana ngabeakeun asamila anu ngurung anu ngawengku di ahadil anbiya'i ka salah sahiji ti pirang-pirang para nabi au qala atawa ngobrol si jalma ana bari minallahi au minal malaikati au minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam au minal qur'ani au minas syariati au minal islami kana obrolan anu bieu ana ari abdi bariun eta anu lubaran minallahi ti Allah aw minal malaikati atawa ti malaikat aw minan nabi atawa ti kangjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aw minal qur'ani atawa tina al-Qur'an aw minas syariati atanapi tina syariat aw minal islami atawa tina Islam aw qala atawa ngobrol si jalma li hukmin kana hiji hukum hukima anu di hukuman sahabihi itu si jalma minal ahkami nyatana pirang-pirang hukum asyar'iyati nu bangsa syara laisa hadal hukma kana obrolan anu bieu laisa lain naon hadza ieu al hukma eta hukum aula a'rifu al hukma atawa kana obrolan anu bieu la a'rifu teu apal abdi al hukma kana hukum mustahzian barina nu ngaguguyonkeun bi hukmillahi kana hukum ti Allah au qala atawa ngobrol si jalma wa qad malaa barina nyata minuhan si jalma wiaan kana hiji wadah
Waka sang dihako kana lafad waka sang dihako lapad Al-Quran. Au atawa ngobrol si jalma afrogo bari minuhan nyicikeun si jalma saroban kana hiji inuman. Ngobrol nate kana naon? Fakanat saroba, kana lafad fakanat saroba. Eta sami lapad Al-Quran. Au ing dawaznin atawa ngobrol si jalma dina nalikana nimbang au kailin atanapi dina nalika naker. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, kana lafad wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Au ing daru iati jam'in atawa ngobrol si jalma dina nalikana ningali ka golongan. Wahasarnahum falam nugodir minhum ahada, kana lafad anu neme. Kata sami lafad Al-Quran. Because dil istighfafi kelawan ngamaksud kana ngenteng-ngenteng, awil istihzai atawa ngamaksud kana ngaguguyonkeun fil kuli dina sakabehna. Wakada sareng eta tetep nya kitu deui sapertoskeun itu madzkur dina pada jadi murtad bangsa ucapanana kullu maudhi'in ari saban-saban tempat ustu'mila anu digunakeun fihi dina itu maudhi naon Al-Qur'anu Al-Qur'an bidzalikal qasdi kalawan ku itu maksud nyatana ku maksud istihfaf ngenteng-ngenteng awil istihza ngaguguyonkeun. Fa in kana mangka lamun kabuktosan itu si jalma anu ngucapkeun kana lapad-lapad nu tadi bigoeri dzalikal qasdi eta tetep teu ngamaksud kana itu pamaksudan falayak furu mangka teu kufur itu si jalma. Lakin kola tetapina nyariosa Syekhu Ahmad ibnu Hajarin Syekh Ibnu Hajar rohimah muga rahmat ka Syekh Ibnu Hajar sallallahu Gusti Allah. Latabudu hurmatuhu kana lapad anu neme. Latabudu teu jauh naon hurmatuhu haramna itu kaul. Jadi ngucapkeun bahasa-bahasa nu tadi kalawan tanpa maksud istihfaf jeung istihza sok sanajan teu jadi ngupurkeun tetep eta teh haram. Wakada sareng nya kitu deui sapertoskeun madzkur dina pada kasupkeun kana murtad bangsa kaul yakfuru kupur saman jalma satama moyok itu si jalma nabian ka seorang nabi au malakan atawa kahiji malaikat. Au qala atawa ngobrol si jalma aku nu kawadan aku nu bukti abdi kawadan eta centeng. Ari centeng teh mucikari. Jadi ngadatangan awewe ngarah sinajina. Eta mucikari we mun ceuk urang. In solaitu lamun salat abdi. Aw ma asabtu khairon mundu solaitu awis kana atawa kana obrolan anu bieu. Ma'asabtu tekeuna abdi temeunang abdi khairon kana hiji kaalusan mundu solaitu dina nalika geus salat abdi. Awis salatu la tasluhu li atawa kana obrolan anu bieu. As-salatu ari salat la tasluhu eta henteu pantes itu salat li pikeun abdi. Because dil istihfafi kalawan ngamaksud kana ngenteng-ngenteng biha kana itu salat. Awil istihzai atawa ngaguguyonkeun awis tihlali tarkiha atawa ngamaksud ngahalalkeun kana ninggalkeun kana salat awit tasaumu atawa nganggap ngar biha kana itu salat uqala atawa ngobrol si jalma li muslimin kahiji jalma Islam ana aduwuka kana lapad anu bieu ana ari abdi aduwuka eta musuh anjeun wa aduwu nabika jeung musuh nabi anjeun. Auli syarifin atawa ngobrol si jalma ka seorang keturunan Rasul. Ana aduwuka wa aduwu jaddika kana obrolan anu bieu. Ana ari abdi aduwuka eta musuh anjeun wa aduwu jaddika jeung musuh kakek anjeun ka seorang Habib. Muridan barina nu ngamaksad an-nabiyya ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au yaqula
au yaqulu atawa ngobrol si jalma sayan kana hiji perkara min nahwi hadhil alfadi nu tetep itu tina saumpama ieu pirang-pirang lafad albasi anti anu goreng patut asani anti anu kacida gorengna waqad ada jeung nyata geus nganggap saha asaihu Ahmad bin Hajarin Syekh Ibnu Hajar wal Qadi Iyadun sareng Qadi Iyad rahimahumallah rahimamuga ngarahmatu maka Syekh Ibnu Hajar jeung Qadi Iyad sallallahu Gusti Allah taala mahlur Allah fi kitabaihima dina dua kitabna Ibnu Hajar sareng Qadi Iyad Al-I'lami nyatana kitab Al-I'lam wasyifai jeung kitab Asy-Syifa asyaan kana pirang-pirang perkara katsirotan anu seueur mendak cek Syekh Ibnu Hajar jeung Qadi Iyad mah lapad-lapad nu kitu teh seueur pisan payam bagi mangka peryogi naon al-ittila'u mutalaah alaihi makana itu dua kitab fa innaman karena saektosna jalma lam ya'rif teu apal itu siman asarro kana kagorengan yaqau maka bakal tumiba itu siman fihi dina itu asyar dina kagorengan wasilu aktsaritil kal ibaroti jeung ari hasilna tina kalolobaan itu pirang-pirang ibarat yurja'u eta dikembalikeun itu hasilu aktsaritil kal ibarah ila anna kula aqdin kana sayaktosna saban-saban patekadan au fa'lin atawa pagawean au qaulin atawa ucapan ya dulu eta nuduhkeun itu kullun min aqdin au fa'lin au qaulin ala istihanatin kana ngahinakeun au istighfafin atawa ngenteng-ngenteng billahi ka Gusti Allah au kutubihi atawa kana pirang-pirang kitabna Allah au rusulihi atawa kana pirang-pirang utusan Allah au malaikati atawa ka malaikatna Allah au sya'irihi atawa kana pirang-pirang siarna Allah au ma'alimi dinihi atawa kana pirang-pirang ciri agamana Allah au ahkamihi atawa kana pirang-pirang hukum Allah au wa'dihi atawa kana janji Allah au wa'idihi atawa kana ancaman Allah kufrun eta kakupuran au maksiatun atawa pamaksiatan fal yahdar mangka kudu kacidasieuna sal insanu manusia min dzalika tina itu perkara juhdahu kalawan payah faslun yajibu ala man waqa'at min huriddatun al-audu fauron ilal islami bin nutki bi syahadataini wallahu a'lam bissawab subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.